Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususan laru syabru qadi ajilani wa ususan laru syedina Abi Bakr wa Umar Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususan laruhi wa bi badru zaman bin Aki Jamil wa ususan laruhi kehijin dan Nawawi bin Kihaji Syafi'i wa ususan laru Kihaji Adang Badruddin bin Kihaji Acetab Sunji wa ususan laru musannif kitab ta'lim ta'lim al-alim al-alamah Syekh Azhar Nujir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin wa usulim wa purim wa syiratim wal mu'minina wal mu'minat wa muslimina wa muslimat ala hayya'i minhum wal amwat lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngajengkeun kana kitab Ta'lim Muta'allim halaman 15 anu aya kitabna sapertos abdi mangga samikeun logatanana upami abdi salah dina ngalogatanna mangga lereskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala ngadawu sah Ja'farus Shadiq, Ja'far bin Shadiq, ieu nya halaman 15. Upami lamun supados nyusun ieu teh bagian kasabaraha-sabarahana dingal di playlist kitab Ta'lim Muta'allim nyusun. Lamun uploadan abdi mapan kitabna dipapai, tapi lamun hoyong terang ti hiji dugikeun ka ayeuna aya di playlist nya. Nek Sapinah aya di playlist sadayana. Nek Patul Muin aya di playlist. Patul Ijar aya di playlist. Lamun hoyong nyusun terus dibuat ke di playlist na tinggal buka ka beranda YouTube anu abdi ieu channel nu ieu terus pencarian playlist na samping nageserkeun ka playlist. Eta sepan oge dinya nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu sa Ja'farus Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq radhiyallahu muga-muga mikaridosa Allah Gusti Allah anhu ka Syekh Ja'far Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri ka Imam Sufyan Tsauri. Rahimah muga-muga ngarahmatu ka Sufyan Tsauri sa Allah Gusti Allah taala syawir kana basa syawir. Saur Ja'far Shadiq ka Imam Tsauri syawir kudu musyawarah anjeun pi amrika dina urusan anjeun alladzi tegasna anu urusan. Yahsyauna anu mikasieun itu anu sarieun jalma-jalma Allah ka Gusti Allah taala bari maulur Gusti Allah. Wa talabul ilmi jeung ari talabul ilmi min a'lal umuri eta tetep anu pangluhur-luhurna pirang-pirang perkara wa ashabiha jeung anu panghese-hesena pakana tu bukti non musyawaratu ari musyawarah pihi dina ieu ma ahamma eta leuwih penting wa aujaba jeung leuwih kudu. Qala ngadawu sahal hakimu Imam Hakim idza dhahabta kana basa idza dhahabta sorry Imam Hakim idza dhahabta di mana-mana indit anjeun ila Bukhara ka negara Bukhari la ta'jal ulah gagancangan anjeun bil ikhtilafi dina bulak-balik ilal a'immati ka pirang-pirang imam tegasna ulah buru-buru gonta-ganti guru lamun anjeun geus nepi ka negara Bukhari. Tegasna negara Bukhara teh tempat mencari ilmu dari negara Bukhari. Wamkus jeung kudu cicing heula anjeun saroeni kana 2 bulan hatta tata amala sehingga mikir-mikir anjeun wa takhtaro jeung milih-milih anjeun ustadan kana hiji guru. Paina ka mangkasanya nyana anjeun. Idza dhahabta di mana-mana init anjeun ila alimin ka jalma anu berilmu wa bada'ta jeung ngamimitian ngaji anjeun bisa beki kana bada'ta jeung ngamimitian anjeun bisa beki kalawan ngawitan ngaji ing dahu disandingeunana ieu alim rubbama terkadang layu ajibuka eta henteu ngagetkeun ieu alim ka anjeun. Jadi terkadang sok teu pas kana hate lamun urang buru-buru milih guru teh. Jadi bagusna mikir-mikir heula saela 2 bulan cocokna urang teh ka mana ye gitu.
kadang tepas kana hate naon dari suhu ajaranana patatruku atuh ninggalkeun anjeun hukaya ustad watadhaba jeung ngindit anjeun ila khara ka ustad anu sejen palayu baroku maka henteu berkah laka ka anjeun pitalumi dina belajarna pada amal maka kudu mikir-mikir heula anjeun syahroeni kana 2 bulan fi ikhtiyaril ustadi dina milih-milihna guru ngaji gitu. Wasyawir jeung kudu musyawarah anjeun hatta la tahtaja sehingga moal mikabutuh anjeun ila tarkihi kana ninggalkeunana itu guru wal i'tiradi jeung ngamalengosna tina itu guru atau jeung malengosna anhu ti itu guru watas butuh jeung tetep anjeun ing dahu disandingeunana itu guru hatta yakuna sehingga bukti anjeun hatta yakuna sehingga bukti naon ta'allum muka ngajina anjeun teh mubarokan eta nu berkah watang tafi'a jeung ngalap manfaat anjeun bil mika ku ilmu anjeun kasiron bareana nu loba gitu. Wa alam jeung kudu nyaho anjeun ana sabro kana yen sanyana sabar wa sabata jeung istiqomah artina tetep aslun eta asal kabirun anu gede pijamiil umuri dina sakabehna pirang-pirang perkara walakin jeung tetepina ari kitu teh ajijun eta langka. Jadi sabar jeung istiqomah teh asalna pirang-pirang perkara pokona pirang-pirang perkara nu gede cenah. Tetapi kitu teh langka jelema nu sabar jeung istiqomah. Kama sapertikeun perkara kilau diucapkeun kana naon syiarun syiiran. Likulin ila sa'wil ula harakatu walakin azizun firrijali thabatu barkamil. Likulin kasaban-saban jalma ila sa'wil ula kana atau likulin eta tetep ka setiap jalma ila sa'wil ula kana hayangna pangheula-heulana atawa kana mika hayangna nu pangluhur-luhurna harokatun ari aya dorongan hate walakin jeung tatapina kitu teh ajijun eta langka pirrijali di pirang-pirang lalaki sabatun eta pirrijalin eta tetep di pirang-pirang lalaki sabatun ari istiqomah. Jadi lalaki teh jarang anu istiqomah, jarang. Lamun hayang anu pangheula-heulana kamulyaan teh eta aya dorongan hate tetapina langka di pirang-pirang lalaki ari istiqomah. Kila diucapkeun as-saja'atu ari kagagahan sobrun eta sabar sobru saatin eta sabar sasaah samangsa. Payan bagatu mistili tolibil ilmi ka jaman nyupri kana ilmu non ayat butayan tanatepkeun istolibil ilmi nu yasbiro jeung sabar ya sitalabul ilmi ala ustadin kaji ustad wala kitabin jeung kaji kitab hatta la yatruka sehingga henteu ninggalkeun ya sitalabul ilmi hukana ya ustad abdaro bari serba kekurangan wala panin jeung kana hijipan hatala yastaghila sehingga henteu katungkul ya sitalabul ilmi bipanin kalawan pan akhara anu sejen qabla ayut lina dina samemeh ngamantepkeun atau dina samemeh ngayakinkeun ya si jalma al awala kana pan anu awal wala baladin jeung netep di hiji negara hatta layan takila sehingga henteu pindah ya si tolabul ilmi ila baladin ka nagara khoranu sejen min ghairi daruratin tina salian teu aya kamadaratan. Fa inna zalika mangka sanyanyana kitu teh kulo tegasna sakabehna itu dalik teh yufarriqu eta matak mecah-mecahkeun al umuro kana pirang-pirang perkara wa yuskila jeung matak nungkulkeun al qalba kana hate.
wa yudayya jeung matak nyianyakeun al auqata kana pirang-pirang waktu wa yu'dil muallimi jeung matak milaraan kanu ngawuruk ngaji wayan bagiatu misti naon aya swirayan tasabar ieu si jalma amatina perkara turidu anu karep ieu si jalma naon nafsu turidu anu karep naon nafsu awakna ieu si jalma wa hawahu jeung hawa nafsuna ieu si jalma. Qala ngadawu sa syairu ki syair wallahu a'lam bissawab.